Suara Kabalarea. Sasuna geus ngamandala. Nah hati katinggal ini skala geus ngajomantara. Apan gelarna rahyang Mandala Jati. Maksud ngahijikeun deui, nangtungkeun deui, ngawujudkeun deui pajajaran anyar. Tapi pajajaran kungsi jaya. Bangsa kula mangkaten ngenung harti ngejat, ngelehan nyerangkeun ti kaangan. Ngabadungan nu kungsi harita maksa. Maksa ngaganti ajaran anu cenah leuwih mulya, cenah leuwih sampurna. Tapi tingali kanyataanana. Kariweuhan, papaseaan, nu barontak, nu hianat, dedeh teuing rahayat digadekeun demi jabatan jeung kakawasaan. Sundana ku pajajaran caina teu kacampuran murni bersih na ngagen